Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu si buma ngajawab salam sing asup surga, nu tengah jawab salam sing asup angin. Belah dia terjempling kadenge teng suri ulang ngebudak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Al-ayah sadaqallahul azim. Ibu-ibu cekap ngawas manembe ku pawabuk, resep kuring bareng jeung pawabuk sabab nyambung pola pikirna. Ngomong agama nyambung, ngomong politik nyambung, ngomong kehidupan masyarakat nyambung, ngomong zaman baheula jeung zaman ayeuna nyambung. Biasana naon-naon ge nu nyambung mah sok resep, lamun tulalit tak resep teu nyambung. Nyarita tentang jungsi lemur kahuripan oge dia nyambung, jadi geus sabenerna mah kuring geus teu kudu capek deui ngan sim kuring tetap dititah naik, lain titah ceramah uing mah urang bari ngahibur we bari ngalagu. Datos cekap neme oge ngaji mah pedah teu make dalil, make bahasa Arab. Urang mah sok make simbol wae, resep ku simbol. Jadi nu disebut kiai teh lamun make bahasa Araban, padahal nu bieu diaji teh sumber kabeh kahirupan. Lamun di tengetan mah eta ngan pedah teu make ayat Quran, batak tugas kuring ayeuna melegalisirna make ayat Quran. Rek nuluykeun cerosan pawabuk nu tadi. Ceuk nu bodoh mah tepikeun ka ayat tulisan Arab padahal eusina teh lain naon-naon, tapi ku sabab tulisan Arab pan disuhun ku urang Sunda baheula. Luh ieu Quran cenah. Padahal mah eta mah tulisanana lina naon? Aya nu nonton bola Arab Saudi engke, supporterna pasti make tulisan Arab. Lamun ku basa Arab lamun dihartikeun mah hidup Persib. Ceuk urang Cilangkap nu bodoh, gelo urang Arab mah bakat ku takwa-takwana Quran ge dibawa ka lapang bola. Jadi Islam simbolik teh. Kusabab kitu maka urang tong terjebak karena Islam simbolik, sababun Islam loba teh ngomong simbolna maka berbahaya. Buktina ayeuna loba umat Islam simbolna gak alus nyaritakeun Islam, ngarana plangna make ngaran Islam, spandukna spanduk Islam, tapi kalakuanana teu Islami. Laras teh hampura monya umat Islam perang deui jeung umat Islam. Nu hiji ngaku Islam, nu hiji ngaku Islam, derek para sea untung kaburu gempa teu jadi paseana alhamdulillah. Heuh panu hiji teh ngaku Islam mending ngajeblak Islam lagi. Marake jubahna sarua jubah bodas ngaku Islam, tapi aneh. Nyebut Islam tapi bahasa ge kalakuan oge ucapan ge geus teu mencerminkeun umat Islam. Manya umat Islam unyang anjing. Manya umat Islam mencerca, mencaci, memaki, ngajejeleh, ngagogoreng. Aya ajengan pada sok nyanyi itu ajengan gaul, ajengan gaul, ajengan gelo. Maknya aya umat Islam ucapan anak itu.
pan ai umat Islam nu sajati mah beureun nyaho ajaran Quran. Wailul likulli humazatil lumazah, neraka wel jang jelema anu biwirna tukang mengumpat dan mencaci maki orang lain. Makana penting ayeuna keur nyungsi lemur kahuripan saamparan kabeh manajemenna wakil bupati dibuktikeun teu nyaho pejabat teu nyaho rakyat diukna sarua saamparan manajemen masjid anu dipakena. Sebab biasanya pejabat diuknana kursi disuguhanana pakadaharan nu aralus ayeuna mah uing disuguhanana matak ponyok tita tadi ngopi we sabab disuguhanana kacang jeung hui. Insyaallah sanggeus hitut we mencret engke. Ditambah ku bajigurna kental make kalapa geus beuki nyeri beuteung we yakin. Tapi tenan naon alhamdulillah. Sekali-kali jujun tong dahar we nu ngeungeunna kudu nu kieu sabab jujun kudu ngarti kana dirina nyungsi lemur kahuripanana baheula uing ti Garut sisi astana dahar teh model kieu di pasantren ge dahar teh kuring ngadaharan ge dahareun anu sangu gigi liwet teh make cengek make uyah nginum ciatah maklum balik ngaji tapi datar nyeri beuteung baheula mah anehna teh nah ari ayeuna nginum cai tepati atas tepati asak oge ngadak-ngadak kieu teh nyeri ceuk urang Cilangkap mah jeung jeurih lain lalaki mah atuh jeung jeurih heueuh ta eta kaalaman ku simkuring ayeuna simkuring diajak deui ku wakil bupati Purwakarta ngampar deui jeung masyarakat ngahiji deui gek diuk babarengan karena kita disatukan dengan cinta. Dengan apa cenah? Nu tadi cek Pak Wabub kita disatukan bukan dengan kurung tapi urang dihijikeun ku kuring. Sabab mun ngahiji ku kurung nu beunghar bakal sombong kana miskin, bener teh? Nu loba duit bakal legek kana sangsa, nu jangkung bakal ngaledek kana pen. Tapi Pak Wabub jeung wing teu silih deui. Bahkan ketika jujun ku budak nu tadi nu teu make kacamata disebut leuwih kasep tibatan anjeunna bungah bahkan di persen 50.000. Sabab naon padahal kenyataanna mah memang ting mana eta ting budak teu make kacamata nya nyona ting kumaha. Tapi nikmat kacida sabab urang ngahiji make kuring. Urang Jogja kena gempa, urang Cilangkap cerik balilihan bali milu ngadoa sabab ngahiji make kuring. Kurungna mah itu misah tapi kuring na ngahiji, bener teh? Urang Palestina diserang Israel, urang nyeri hate bahkan mun kongang mah hayang ngalawan mantuan sabab urang dihijikeun kukur. Lamun urang jeung Nabi dihijikeun ku kurung malah muludan, nah jeung kudu muludan Kangjeng Nabi sagala. Nabi mah urang Arab, urang mah urang Sunda, tapi urang ngahiji ku kuringna. Matak Muhammad geus teu aya ratusan tahun, ribuan tahun kita tetap ngayakeun muludan, rajaban jeung sajabanan. Padahal mun ngomong kurung mah beda. Nabi jangkung jujun kirang jangkung gitu. Nabi jangkung jujun teu sopan sudah paduli ting aing mah penek awakna ge asal eta we panjang. Naon eta teh kitu napasna. Nabi mancung jujun pek ini narapsu gitu nyebutna ge. Aya kesempatan meureun keur ngaledek aing. Nabi bodas jujun sarua jeung urang dieu sadi tengenya ku aing pembalap pungkul sarua pemuda berbadan gelap. Tapi kita mencintai beliau. Bahkan mungkongang mah urang teh hayang ngalagu jang Nabi teh. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurku. Keur urang lagukeun. Urang teh ka Nabi teh sok meratap hayang sasarengan-sareng anjeunna. Hayang ngahiji dengan cinta beliau. Laras teh? Laras teh? Muludan rajaban sabab urang hayang dihijikeun jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Beras sok mun lagu budak kabogoh nu keur kasmaran ka kabogohna urang ka Nabi teh hayang kieu ye. Ya kan nyepeng biola teh tah patoni ieu teh. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu
selalu bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih, aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Selalu ada, kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada, kau selalu ada. Punten Ustad abdi mah keur syukur nikmat boga salat teu silung teuing. Jadi bisi soalna yang ngomong nu kamari acengan ngomong di belah ditu tuh. Cocon ngaji nyanyi. Apal abdi ge eta Ustad nu ngomongna teu bisa nyanyi. Dong bisa nyanyi mah hayangeun jiga uing hayangeun. Ngan hanya kau teu bisaeun. Jadi payuna ngan sa RW 04 unggul. Maksud kuring nu tadi teh jadi ulah sok tuduh we kabatur, mending kapan kita berprestasi. Tuh ibu bapak kaum muslimin, jadi urang ingat dihijikeun teh make kuring teu kukur. Baik, urang nulikeun pawabu pe tadi meh gancang cakedeung lain urusan, amplop nama sarua dibayar nama ada gancang sakedeung oge. Da abdi mah teu butuh amplop. Kumaha? Ieu esoknya nyahoanan mah ceuk saha? Sina ge lain duit mah teu aya. Heureui. Baik. Bicara
kurung jeung kuring. Nah, urang tuluykeun bicara cangkang jeung eusi artina teh eta teh. Lamun pawabuk ngayakeun acara nyungsi lemur kahuripan ngajak nyungsi kana diri urang sabab loba jelema geus mimiti mawur mancawura tina tujuan hirupna. Sebagai orang yang punya kepentingan karena sebagai pemimpin di Purwakarta minimal jadi sulur pupuh lemurna wakil bupati ngaranna wajar anjeunna punya inisiatif dengan saya bagaimana menyadarkan orang Purwakarta supaya ngerti karena dirina di mana asal, di mana cicing reka mana balik, di mana jama geus pokok kadinya maka sasar kalakuanana. Modal ayeuna urang mata dicontohan kurung nu alus pan bukti ayeuna dengan sesuatu yang sederhana maka jadi yang indah, bener. Jadi teh kudu mahal yang anu indah teh. Ari ieu sulu sabaraha hargana? Da moal sakibik ya teh ah. Bet mulungan oge ti bibir biici. Aya sakieu we mah bener biicinya. Cek biici pek we ujang pek we ka Asep Sas teh. Ieu kreasi Pak Asep Sas ieu teh. Pek we ditenyok nah cengkang bet jadi aya luhakan di tempat luhakan. Pitenyo ku ibu perkara indah ternyata teu kudu mahal tuh nu kieu tanggal awi mirage ieu teh naon eta caruluknya tuh tingali sabaraha ieu moal ngajuta ieu tapi ternyata kurung dengan kreativitas maka bisa indah. Makanya kurung teh perlu alus tapi tong ngalus-ngalus ting kurung ke sakedeung. Biasana jelema osok ngurus-ngurus kurung mopokeun kuring, sok ngeling-ngeling ngurus-ngurus cangkang mopokeun eus. Enak kuring rek nanya Jujun Junaidi nu katempo ku urang Cilangkap ya Jujun Junaidi naon anu katempona kurungna kuringna ya nu katempo kurungna cangkangna eusin anu katanya cangkangna mataku sabab nu katempo cangkangna relatif aya nu nyebut kasep aya nu nyebut penek aya nu nyebut kurang jangkung aya nu nyebut mancung aya nu nyebut pesek aya nu nyebut demes aya nu sebut bodas aya nu sebut koneng aya nu jiga nyebut jiga Hedi Yunus aya nu nyebut Reda Karang Karno eta mah nempona ti luhur Monas kula jeung sareng sagala ya jadi tukangan ngaledek ya sareri ya aya nu nyebut siga sikirun kumaha dinya we terserah artinya ini adalah mata dikurung nu ditempona ge ku panon kelahir leres teh tapi Jujun anu cek anjeun disebut di daguan Kiai Haji di daguan kita tadi naon sih hatina si Jujun atuh da beda na jeung anjeunna sarua kurung nama dijieun tina taneuh kabeh oge Jujun tina taneuh Pak Haji Dedi Mulyadi sarjana hukum tina taneuh Palurah Cilangkap tina Biicih tina SBY tina Kenteng oge tina jadi SBY jeung Kenteng adilanceuk Ibu Wabub tina Neng Epi tina Neng Lia tina Ma Eceh tina Coonah tina tina naon Lady Dain tina Ari Coet tina jadi Ma Eceh jeung Coet cek saat teh Pak Jujun cek Quran laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dina poenan Jujun diciptakeun ku Allah pun bapa init ka kebon di kebon aya jeruk maka ku pun bapa dituang eta jeruk-jeruk dan ada hasil balik karorompok pun bapa ternyata penyakitna kambuh tengah peting pun bapa noelan pun biang mah penyakit mah na jadi pun biang sarwana ngalayanan
maka bertempur di atas kasur, berjuang di atas ranjang, terjadilah pembuahan sperma terhadap ovum. Aya sperma ngudag karena ovum, berjuang berat asup jadi budak dan gue pijujuneun. Dorosot teh dilahirkan Jujun anu katanya ayeuna teh Jujun anu dijieun tina saripati tanah anu asalna tina jeruk, tina saripati tanah anu jadi jeruk. Didahar ku bapak kuring jadi cimani, dijadikan diasupkan ke inung kuring karena opumna maka jadi Jujun. Jadi Jujun nu katanya kurang Cilangkap Jujun anu dijieun tina matak mun manis tong salah sebab jeruk main jeruk gitu jeruk Garut gitu nyata iya nu hadir di dia teh rupa-rupa ieu teh asalna teh aya nu tina sampe ieu mata lamun urus sirahna kieu eta ditanya teh teu wakil jagreg si sampe geus aranan satuju mun di Cilangkap aya jelema baeud kieu cengwe anu nanya teh tara wakil si sam lamun aya jelema monyong kitu tah haseup bibirna teh eta mah jeruk purut aya deui jelema gawena kan boson we dudut eta mah boleh aya jelema anu gawena teh naon bau awakna eta mah si bawang si jengkol jadi gitu geus tong atutuluyan di siang ngalaledek jadi hartina kabeh jelema sarung naon anu sarua teh kurungna di mana Jujun dijieun tina taneuh jungkal Jujun teh paeh ayeuna rek dikubur kurang Cilangkap heud palurah teh dikubur kitu naon teu bau mah irung kurang mancung suntik silikon tina pesek jadi bepeng anggarnya da goreng patut geuning irung jieunna katanya teh ori piwir gemem nyeungum coek gepek apa itu gepek gede perut gede pimping gede pantat gede paha no ori irungna bepeng anger butut sia da geulis maling ku icu lain ku irung dengetkeun sia nini geulis main ku irung geulis mati jero inner beauty irung mancung lehoan geuleuhan biwir diurus hayang ngadaun eceng keleuwihan jadi ngadaun jati pipi hayang ngadaun seureu bokat pun apa jadi ngadaun jaat reregean susu hayang neuh disuntik kadang-kadang jika mek teh senang tahun tinju bika nyusuan budaknya mumul fokus saja tining inung teh di mana nyusu budakna bener bari ngais budak gitu jampe harupat pantes inung teh kitu ayeuna mah rumul ibu-ibu teh nyusuan budak maja teh sieun pan aing memang bener geus boga anak 7 mapan mimiti siga maik teh senang tanti juga sebagai anak 7 mah ruku milu ruku sampai Allah milu itidal bujur hayang dempon diganjel uluh lain kata beli jian-jian gitu atau baju yang seksi hayang dikasah harus siga kajol sakajol teh bintang film India nu mana nu ngalagu teh tem 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 tumpakan wae tongara rese tumne nazare pya sapne degaye avdo mera dil jage na sota hai kya karu hai kuch hota hai jumpa manjaye di kanang me loba awewe kusrukeun bae avdo meradil digadil muning geus kitu aya kudu diomongkeun mata jadi pawabuk teh hayang kitu urang Purwakarta ulah kajebak ku ngomong ting kurung dibeakeun lain teu penting kurung sabab lamun cangkang teu make eusi eta teh hampos bener tapi eusi teu make cangkang eta teh rujit
si akang mere duren ka uing tapi dibalangkeun geus menang mesep dialungkeun ka jarian tuh Pak Jujun duren montong teu hayang minum lagi montong we diakan lagi sabab naon sabab durena geus eueuh cangkang gitu. Jadi urang urus duanana cangkangna urus jerona ibu dararamang sadayana bu damang atuh Pak Jujun mata ka dieu ge cager alhamdulillah ngabet nyebut alhamdulillah tuh di Jogja sabaraha ribu di rumah sakit nu dibuntungan anu diamputasi anu keur bareus sirahna nu keur nyeri kene nu dioperasi organ tubuhna urang mah dede keprok seuri ningali pawabub ningali Jujun ningali Piala Dunia Inggris menang 1-0 menang Inggris menang kacihan dia teu lalajo Inggris menang bunuh diri gitu pelit Inggris ayeuna Argentina jeung Pantai Gading kayak jam 2 pengumuman tuh coba batur makan kena haru tadi Bayu Asinya rumah sakit Purwakarta teh sabaraha ratus jelema nu keur ngajoprak anu keur ngap-ngap sehingga si Ujang urang mah bisa keprok alhamdulillah narik napas kabeh barang sia ibu narik nafas muntah narik nafas bengek saya balik tidur ayo narik nafas nu bengek kalau narik nafas cager insyaallah balik tidur amin yuk 1 2 3 tarik nafasna keluarkan raos cingrek naros ibu ari hawa mahal murah ada nyebut murah panggieunkeun siap bisa tuh ari oksigen di rumah sakit dibayar tuh ari di dia ngarenghap mayar teh sabaraha kali ibu jeung bapak di Cilangkap sampai sapeuting ngarenghap teka itu mata tong aral saya hirup teh masih kene ngomong ke pangeran teh sararombong Gusti iraha tuh abdi teh beunghar beunghar batur mah duit teh ayo urang eta ngomong gagaba kupur nikmat ai renghap mahal eta lamun mayar maneh ka pangeran sabaraha ratus jutaan eta sapoe urang ngarenghap gagaba so dibere duit ku Allah 50 miliar naik tapi dicokot renghapna mata syukur bisa kene ngareng alhamdulillah tempo ha kasep di kopea kasep teh kasep teh kasep pakai baju kasep teh siga Elvisnya Elvis katincak kuning ya tinggal ieu naon ya rambut sote dina hulu cing gara-gara Allah nyeun buk sabaraha juta jelema nu hirup pabrik sampona dijieun leres tukang cukurna di mana-mana aya salon jeluk-jeluk di ditu di dieu Nining Maida ka penyanyi-penyanyi gara-gara buuk beunghar rambut panjang ngarumbai disangke panangan nyampai launan rarai tangga rangkulan karaos page gara-gara buuk tenar benar tuh Epita Mala gara-gara buuk tenar rambut siapa ini kasih bikin tak enak hati semalam tidur di mana semalam nginep di mana semalam nyangsang di mana dah turun maka dia sarua bulu ngan diteun di dia lain buuk jadi turun seetik bulu sot turun seetik vakum turun seetik pajang turun seetik mah bulu dad turun seetik mah bulu tu turun seetik mah bulu bit astagfirullahaladzim dihareupeun kaliwat nonton kaliwat balik ande ya awas mun kaliwat aing teh sudi aing mah kaliwat mah balik ande sia kabeh kompak ngomong ram hal bulu sot kum jang bulu dad bulu kel bulu tu bulu bit baok mah tuh eta mah er
anfusikum afala tubsirun. Cek Allah, perhatikan setiap diri mana tak kudu tapakur jauh-jauh, perhatikan le diri matak pun tadi pawabuk ningali alam sekitar ditaati perintah Allah na sunatullah na dijalankan maka bakal tomanina ieu hirup. Tak kudu mikiran nu saeje, mikiran awak sakujur geus era urang teh ka Allah komo luar ti awak mah ningali gunung gararundul pantes we atuh erek ngaburusut oge bencana da eta atuh nebang tangkal melaktara bener kan? Ari jalan hayang alus ari kamalirna teh dibersihannya pantes we gancang bolong jalan nage palebah bolong ngamuk we iroh aya dibae omeanana sia teh ngomean we ditak batur ari maneh ngajagana bisa henteu. Amit-amit sampah tuh aina rame durder dipolitisir ABCDFGH sampah dipolitisir lain ku ngomong jeung ku demo mah anggeus ku demo mah siapa orang ingin berbuat mari dengan cara apa dia berbuat membersihkan sampah itu lain ngocoblok kotor gitu nya kuntung rokok gagabah miceun leos datang ini nu kado amit-amit kitu eta sama teh sangeunana miceun sama teh leos 20 jelema ngaliwat dicokot henteu eta kuntung rokok anger we mau bersih-bersih dan perlu bating ngomong jelema Indonesia cek pawabuk cek Indonesia kacau teh bating nu make dialohan da baheula mah kolot urang teh bating dialog mah da araman we bisa selesai masalah tapi ayeuna mah seminar dialog di mana-mana tapi negara beuki kacau lo bating nu paling tar ngomong mata kamari pawabuk di paniis jeung we ngomong lempa-lempi lempong eta ngadu pipi jeung nu ompong lempa-lempi lempong ngadu pipi jeung nu ompong ngadu pipi jeung nu ompong waduh sungut bau ari gawe kurang kartos bu tuh makana gitu jadi urang kurungna urang beberes ku kabeh gunung urang pelakan deui ku urang Purwakarta ngame eta gunung teu gundul leres ngewa mun urang Purwakarta di halaman imahna aya keneh tanah sakitu suburna bisa dipelakan dari urang mapan kata orang tanah kita tanah surga nansepkeun rokrak oge dicabut aya beutian bener tah lamun urang Cilangkap aya keneh nu meuli tomat ka warung meuli cengek ka warung bodoh sia teh sakitu lahan di hareupeun imah lega masih kena meuli cengek ka warung pira ku jang nyamal-nyamal teu bisa melak cengek tilu tangkal we mah da ieu mah gunung atuh di burangrang oge tuh geuning dicasaak beak keindahan alam nu baheula alus teh ayeuna mah ngurangan baheula mah inget keur sakola uing ngalagu gunung burangrang nyawang jelema bobogohan lain bobogohan meureun nyawang jelema nu baheula catapungna di burangrang ayeuna geus boga anak kieu laguna teh geura dengekeun musrik aya sinen kada sinen aya lebatan jakan burangrang aya getar rasa cinta miguraan dua hate nu tepang pada harita sampai kadilam katresna nyangitan cantik duaan harapan datang nembongan ngolebat baca duaan lebatan kakan burangrang
burang-rang dirinya janji duaan gitu. Ayeuna mah geus teh kadenge lagu kitu na ge da boy make ngalabukeun age ayeuna mah burang-rang ge sareng gunung. Bener tak? Bandung Lembang puseur kaendahan dilingkung ku gunung-gunung gunung sasakala Sunda Sunda Jaya nu baheula paniisan baheula lagu lagi panintengan pangbeberah nu keur susah panyinglar sungkawa mana musnah ku hawana gunung ayeuna mah gunungna ditebang lain musnah lain paniisan ayeuna mah gersang cicing di gunung lagi diruksak ku jelema. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dan Allah qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Kusia teh geura lempang di dunya teh tempang tanya karusakan akibat kumaha dilakukeun teh. Kana aktsaruhum musyrikin, ternyata loba jelema teh mara musyrik ka pangeran. Nauzubillahi min dzalik. Sok ayeuna mah pantas lagu burang-rang geus teu kadenge endahna alam geus dilagukeun diganti laguna ge enak mah ku Samson. Bila yang tertulis asup teh cing sok teh atuh tuh waga bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik kan ku jadikan kau yang terindah dalam hidupku, namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang ada eta ampun enggak ku nini beki lagu nu kitu ayeuna mah tadi budak lagu raja teh ayeuna pan cek we aneh atuh zaman ayeuna mah rek terusak kumaha nini baheula mah pan ngaujong rek sangu bari ngadoa Rabbana azina mungzala mubarakah untuk khair muzinin Gusti bilih aya ieu sangu dipatihkeun ku abdi teh aya perkara haraman halal kan Gusti sing jadi sungsum sing jadi balung sing jadi tulang ke anak abdi nu ngadaharna simen sarengkan otakna Gusti bilih perkara nu teu pati halal diterang Gusti hapunten bilih pesal abdi matehkeun perkara teh goreng hapunten tetep sing ulah tepi jadi naon-naon kana awak anak abdi nu dijieunna anu ngadaharna kitu kolot baheula mah ibu-ibu ayeuna lain ngagoreng sangu nyeri eta mah beunang di ubaran kajen tutumpuran pae ge teu panasaran kajen ora kene kajen urang can batian pek keras serahkeun talak tilu sakalian bari leweh segrok lehona ngeclak atuh lain bergisi sia sanguna ge baksil we nu aya mending eta mah lagu nini ieu palbah nini setengah baya ngalagu nya setengah baya ibu-ibu setengah baya nini hampir rek nini keur ngagoreng nog ceplok nog lain ngadoa kada ngalagu maafkan aku menduakan cintamu berat rasa hatiku tinggalkan dirinya dan demi waktu yang bergulir di sampingmu maafkanlah diriku sepenuh hatimu balik nunutan barang bentak tutung nogna muslimin wa muslimat rahimakumullah. Nah baik jadi balik deh kanu tadi kurung jeung kuringna tah geus beres kurung di bebener yuk ayeuna urang bebener kuringna nah bet kuring ku di bebener sabab eta jati diri jelema anu bakal balik ka Allah eta Allah mah ningali anjeun rupana innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah mau ningali urang Cilangkap dedeg sampai rupa hadena matakeun bae jujun mah teu pati kasep oge asal jerona we alus teu bener teu keun bae jujun mah beungeut teu biasa-biasa ge asal hatena we saleh amin nya syukur nu karasep bade hatena saleh hebat ngaranna keur magelis bade akhlakna hade alus ning mulai bae banget gelis samperin hanya kamurahan
dibuka tiungna loba awe dia muka tiungna loba di dia mah hadir di dia mah geuning bala geuning ditariung ayeuna engke mah pancoplok deui tiung sakilo teh sakilo ti dia parasot mit amit udah katingali neng atuh nu teu make tiung biasa mah da katingali nyengsol di tiungna ge tong dibenerkan atuh beki kapangih tarana Pak Jujun mah teu gaul cenah kan ieu mah di bonding Pak Jujun aduh diri bonding awalnya mah geuleuh diri bonding di bleaching di bereuman di konengan sakalian ku sia jahean terus mantegaan goreng hulu karena kuat teu awewe buukna ditemong-temong geuleuh make pakaian meni ganti-ganti zaman baheula mah cut bray kaluhur mecut ka handap ngagebray tinggal jober ka handap ngagalebray geus teu usum eta ganti modena bray cut tiluhur ngagebray ka handap mecut begi teh geus teu payu eta ganti jadi cut tiluhur mecut pe ka handap mecut merecet kabeh geus teu payu eta bray ngagebray kabeh tumpak beca ge ngajegang ketempo ku ajengan neng katingali mangga barokah murahan amat mudah-mudahan di dia mah awewe sing awewe anu alus jerona amin jero alus bakal mencerminkan kaluarna ge bakal hade nyaaheun ari awewe nu hate geus alus mah lebareun tiungna dibuka oge sababnya eta buuk katanya ku batur bener teu bapak-bapak pak amanat ka bapak bisi kabelag pamajikan tara nutup orat parentah nutup orat maneh bagian ke dosana sia di akhirat bagalak ka pamajikan teh jiga uing satu lembar rambut kelihatan orang lain haram kitu atuh ka pamajikan teh di kamar bukakeun banyak pamajikan ajengan di kamar digawe malam Jumaah bari make tiung ngajak teh cenah takwalin takwa rodek eta mah meureun di kamar mah coplok tiungna setik we gegel kancingna jiun panganten gegel kancingna buka bajuna boro-boro bajuna di jero kamar mah wing oge jeroanana ge coplok kabeh keur mah di abdi mah aya kelainan Pak Lurah abdi mah ti leuleutik geuleuh kana jeroan awewe anu hiji segitiga awewe jadi abdi mah lamun ti leuleutik lamun ngaliwat kana popoean segitiga awewe antara jadi ngaliwat ka dinya nah ngade jalan we kajen jauh oge teh da geuleuh pamajikan murek sare sok ditanya make keneh segitiga teu mun masih keneh make coplokeun heula geuleuh aing ngahalangan kunaon kela sakedeung ieu tepi ka jam sabaraha ceramahna tepi ka jam 3 emang aing golek ke jam 3 sekarang baik ibu bapak kaum muslimin innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum Allah tidak melihat kamu dari penampilan fisiknya mancung jeung teu mancung lewat yang begitu walaki yanzuru ila qulubikum tapi Allah bakal nempo hate maneh mata kade ati-ati hirup sing ati-at sabab ini ditempa ku Allah maat mata sing ati-at tumpak motor sing ati-at mun ngomong sing ati-at lamun lempang sing ati-at lain sing suku-suku panitah lagi kade euy tumpak motor teh sing panon-panon sing leungeun-leungeun jeung sing suku-suku pernah teh anu ngomong kitu di dieu mun ibu nitangka anak-anak rek sakola tumpak motor ke SMU cek ibu kumaha kade mau motor teh sing naon cenah aya tulisan di jalan hati-hati di jalan hendak kieu mata-mata di jalan tangan-tangan di jalan kaki-kaki di jalan aya Allah sabab padahal mah nu rek nempo jalan teh pan nu rek lain kasuk anu rek jepang setir leung nu rek jepang setang leung tapi eueuh bahasa sing suku-suku sing ati-at ala wa inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya al qalbu ingat dina diri maneh es gumpal daging
mun eta bener kabeh, mun eta goreng kabeh kalakuan maneh. Ingat eta teh naon? Hate. Matak pantes ku Allah diuningakeun Quran. Dawuh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah bukan dilihat dari penampilan fisiknya, tapi karena kadar ketakwaannya. Takwa. Tuh, wagapat. Ya, inilah dia Agis dari Garut. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berharta. Kan lu berkantong lagi. Lu penting mah takwa we. Lu berkantong zakat neraka. Lu miskin, teu bener. Komo eta mah. Bergoreng teh miskin hirup deui. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampu kasih miskin menjalani penderitaan, berimankah dia di dalam kekurangan? Mampu kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya, berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berharta. Ya dengekeun nya bener apal. Ya dengekeun tah ieu aya nu titip ulah hilap gelar sorban. Sao keur ngabuktikeun Allah teh nya beungeut jeung tangtungan teu mustahil jelema katinggal miskin ai hatena bener mah kaluar ka sedekahna. Bener tah? Nah, jadi ayeuna nu beunghar miskin lain ukuran tapi nilai katakwaan. Guys, ibu bapak kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kitu geuning kurung jeung kuring teh jeung silmur kahuripan teh. Jelas ku eta jelema maot. Aduh, geus ngomong maot masuk reuas euy. Hah? Geus ngomong maot masuk reuas. Sieun teh kumaha? Sieun kumaha teh? Teh kudu sieun. Nah, bet kudu sieun dan dipikasieun bakal datang. Idza jaa ajalum musamma. Di mana geus datang
falastakhiruna satu walastakdimun moal bisa di akhir-akhir moal bisa di awal-awal baheula punten ari patile jeung di keadila kolot mana jawab patile jeung di keadila kolot mana ai maotna heula mana kuduna mah pan patile heula komo lamun mawat berdasarkan abjad wah heula Asep baheulana aya Asep tah Asep ka hiji tah Adi Agus itu si Acong si Acah si Ae si Aceng si Acet eta we moron tah uing mah mun nyawa berdasarkan abjad aing rek Z mimitina ulah jujun ngaranna Zuzun teu bisa mesaro borosot lahir Allah aki-aki geus lompang oge perut pret perut ihi kabeh hayang pae aki teh balik jag-jag we balik ti Mekah oge kapal kada hayang pae balik Bandung ora anak kagale pan di Mina tuh beak pae. Oleh karenanya jangan bermain-main dengan nyawa. Lain dipikasian maut mah. Tetapi kapan kita meninggal? Waktu kita dicabut nyawa oleh Allah. Rek nanya, anjeun keur balik ka Allah? Encan. Mata kuring ngadua ka Allah, urang dia kabeh geura balik ka Allah ayeuna keneh. Amin. Nah, sareus-sareus teh. Didoakeun kuing kabeh sing innalillahi wa inna ilaihi rajiun ayeuna keneh. Tah kitu amin kitu. Innalillah sanyana urang teh milik Gusti. Allah asati Gusti. Didamel ku Gusti. Tulikeun ku Gusti. Balikeun tulikeun wa inna ilaihi rajiun. Jeung urang teh bakal balik ka Gusti. Iraha balik teh lain ke ari pae aya teh di Cilangkap jelema pae lempang sorangan ke kuburan nah atuh sok disebut geus balik tarantos muli aing macan pernah ningali bayit lempang sorangan mayit maka kuburan lagi dianterkeun ya balik balain waktu pae ayeuna kudu baralik geura nyungsi diri geura nyaksak milangan diri milangan awak ranyak milangan buk nuletik nyalik sik buk nuletik mimiti hasibu angfusakum qabla antu hasabu ngitung diri ayeuna buru-buru geura balik Gusti umur abdi 25 tahun loba teh ngan kadengkian ka batur teh amal ningali batur teh ngan cecep we abdi teh ayeuna ban nyalik sik diri we abdi teh seur kagorengan tobat abdi Gusti abdi rek balik ayeuna ka Gusti mulai jelema nu kitu nu tadina amarahna gede bakal diganti ku senyuman anu mesra nu tadina gede amak kasalaki bakal cager amakna dan nyahoan kumaha kana amak makan kasalaki pae benar tak benar kan geutuk ka pae cek Allah cek Rasulullah dina Bukhari awewe nu kitu rek milih panto neraka mana nu hayang diasupan tapi lamun keur memandang suami dengan cinta salakina kerido geutuk teh maot panto surga mana nu hayang diasupan gara-gara inget karena maut bari nyalik sik diri Gusti abdi teh hayang keur balik ka Allah abdi dicabut nyawa teh insyaallah istri bakal baik pada suaminya suami bakal baik pada istrinya. Maksud Pak Jujun supaya kita memandang dunia ini dengan penuh cinta jadi tidak akan selesai dengan emosi mah ya ku tanaga mah ku otot mah keok make otak main bal oge si Beckham cek aing naon sababna alus we umpana make otak umpana. Tadi ngobrol jeung buah bu Beckham itu otaknya jenius. Kenapa? Dia mah teh siga pemain Indonesia. Pemain Persikabo, pemain mana? Make sableng we sakeun deukeut oge ka gawang. Blok atuh ngaliwatan ka ditu. Si Beckham mah pas we umpana da geus ngukur. Ti dieu kadinya tanaga sakitu make hulu teh. Make dengkul ungkul ya mah power main bal make dengkul mah. Ya dengekeun boro-boro eta sarupa ku otak mah bakal meunang. Lomba ngangkat suku gajah sajaman keangkat suku gajah bakal diberi TV 20 salapan in datang memakai otot juara angkat berat saya keprok jelema da geus yakin pas diangkat teh gajah teu keangkat penonton kecewa datang juara angkat besi
teu kagat datang orang Cilangkap ki Ciprit jelema leutik peneh datang kabeh jelema amek wah lu gelo can tu angkat berat oge juara angkat besi baradak awakna cenah ade rai oge teu kaangkat komo maneh bios Bah Marijan ieu mah tong ningali lahirna Bah Marijan make senal capit tong ka Jerman ge embung tapi Bah Marijan sekali Marijan tong gagal ngapreme daftar nyahoan si eta make otak gajahna jauh tadi angkat cokorna dirojok kanyutna ban gajah teh seueur cengkat ta cokorna 28 impan TV eta panitia kokodeng kawe jeung penonton lah gelo bener otak penasaran panitia lomba selanjutnya lomba ngagidekeun sirah gajah lamun gajah bisa ngagideuk sirahna TV 43 in oh gila 43 in datang dia jual angkat berat kerewek kana tulalena digibekeun manehna kada ngaceng datang dia diacengkeun nu disemur ku cai si eta deui Bah Marijan deui mah abdi cekenging da tadi geus meunang teh percaya jelema bahkan nungguan si eta naon deui ketatna rek dikumahakeun lagi deukeun tadi mah ka hati dirojok aya rek ngagidekeun sirah gajah rek kumaha si eta mah teu nyepeng tulalena ngaharewose kana celi gajah pas kanu kenca conge gajahna balik ka belah dieu kanu katuhu hayang jika tadi sia ku aing tadi ku aing sia dirojok setengah tanaga aing dipulkeun ku aing tanagana sok sia rasakeun ku sia erek gajah ge urut tadi kan seueur kene dipino mungan gitu pakai otak pakai cinta semuanya selesai dengan cinta karena catat hadirin semua orang punya hati semua orang punya hati itu yang harus disentuh hatinya pandang dengan cinta maka insya Allah semua persoalan selesai amin laskar cinta sebarkanlah benih-benih cinta musnahkanlah virus-virus benci virus yang kan merusakkan jiwa dan busukkan hati laskar cinta ajarkanlah ilmu tentang cinta karena cinta adalah hakikat dan jalan yang terang bagi semua umat manusia begitu sebarkan benih-benih cinta musnahkan virus-virus kebencian sesungguhnya Allah tidak melihat orang dari kacamata lahiriahnya tapi Allah melihat orang dari kacamata batiniahnya amin ya Allah ya Rabbal wala tamutunna illa wa antum muslimun janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri pada Allah rek kumaha berserah diri ai pinuh bae ku kedengkian jeung permusuhan mah hate manusia bisa berserah diri manakala hatinya sudah bersih dan dia tidak memandang pada orang lain sesuatu yang janggal semuanya dipandang penuh dengan kebaikan dan insya Allah dengan cara seperti itu orang Purwakarta maka bisa nyaimbangkeun hirup antara kurung jeung kuringna lahir jeung batinna dunia manfaat akhirat salamet sesuai jeung doa urang teh Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab benar di dunia alus di akhirat amin teraskeun di mana-mana ge ngaji geus make doa eta mah ngeusan ngan terakhir saya rek mere solusi saeutik untuk menjadikan diri kita selalu terjaga hati tentunya hati dijaga karena kita dijaga pandangan dari menatap selain pada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya untuk Allah subhanahu matanya untuk Allah hidupnya untuk Allah semuanya mengingat Allah lagu terakhir dengekeun heula mesaro cicing can ngadoa aing deui Evi Tumila kemanapun ku ingat padamu kasaha kamu nate kasaha kagoste dimanapun ku ingat padamu di semua waktu ku ingat padamu kekasihku tua gapat ku menangis
menangisku karena rindu. Cicing labu bersedih, sedihku karena rindu. Ku berduka, dukaku karena rindu. Ku merana, meranaku karena rindu. Dengarkanmu, mau makan ku ingat, mau tidur ku ingat, mau apapun ku ingat kekasihku. Dimanapun ku ingat Allah, dimanapun ku ingat padamu, di semua waktu ku ingat padamu kekasihku. Aku menangis, menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Aku rindu, rindu Kak Gusti. Dicing, memang nggak doa, memang doa anak dijabah, orang istighosah, batu istighosah dan ngumpulkan duit bebeakan, ngayakan biaya, orang mah tinggal ngadoa, diuk, kamu tuh doa diuk, kamu doa balik. Bari sholat, memang istighosah, memang ditutup ku doa, ku fatihah, orang bari sholawat, ke sholawat, orang ngumpulkan duit yang pasantren, lain pasantren uing, yang madrasah nurek dibangun di Cilangkap, nuker dibangun, siap, siap, ayo, 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 panitia, kuring sholawat, panitia ngumpulkan, cicing, kayak orang ngadoa, tungtungna, yuk, 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 mimitian di dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sasarangan. Urang sholawat, mangga sholawat. Sholawat, Pak Ici, Mesaro, Nining, Titin, Imas, Ai, Eha, En. Ayo. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Makasih lagi Bu. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah. Kulli mujahidin lillah bi adil bariyah Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah,
Allahumma shalli wa sallim. Amin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.